Abah geuning aya nu digawe. Saha make jeung nyangka mawa awewe non teh raribut aing mah mane Lain nyangka mawa awewe geuning aya nu digawe kunaon teh bebeja. oh cek tatangga aing mah baku aing geus ikut campur tatangga kana rumah tangga batur teh ngomongna teh kumaha cenah Ye, lain nyangka mah awewe lain. Ieu geunin karunya aya nu digawe kunaon teh bebeja, meureun hayangan dahar. oh jana anyar wah aing mah make jana anyar non teh raribut Abah, lain nyangka mawa awewe janda anyar. Ieu aya nu digawe kunaon teh bebeja, meureun karunya raripuh. oh salingkuh cenanya ai sangeunana nyebut salingkuh batur mah dia di saban poe digawe pajar salingkuh cenah mah mau Tadi teh lainnya nyangka mawa awewe geuning aya nu digawe kunaon teh bebeja. masing cek tatangga ya kudu jeung bukti nah atuh mawa awewe hayo we nya mawa awewe di mana mawa batur mah dia digawe keur ngome ieu Ilah. Yeuh, hayo we nyangka mawen teu nyangka mawa awewe di tadi tiga henteu. Iya geuning aya nu digawe kunaon teh bebeja karunya teh dibere dahar. mana janda anyar naon da ieu mah lalaki eta mah lain Aing. lain eta mah lalaki lain awewe Lain awewe, cek urang tita tadi oge sah nu nyangka mawa awewe. Aya nu digawe teh bebeja. lain awewe eta mah lain awewe tuh di kolong Nu digawe teh raripuh. wah salingkuh kumaha ning tuh lain awewe eta mah tuh lalaki pajarkeun janda anyar naon lalaki janda anyar nanti teh lain awewe Lain ya teh lain awewe tita tadi ge aing teh ya teh lain nyangka awewe kunaon teh bebeja aya nu digawe lain awewe masih ogo itu tenagana kawag tuh kemarin kudu lu taileto ya awewe mah sok ribut manem angguran mending neangan eta neangan ieu kopi neangan dahareun karunya ieu teh ye kudu dibere dahar. jana anyar kitu atuh jana anyar budak can kawin acan jana anyar eta lalaki eta teh kali-kali tah geura Astagfirullahaladzim. Karunya geuning ieu teh tadi teh digawe meureun kudu dibere dahar raripuh ieu teh raripuh. lain salingkuhan lain salingkuh pajar awewe Alah pusing kana sirana ge ngomong jeung saliwang mah. Tuh nu hiji mah burayot we tuh kalakato. Kan ieu. Rarieur jeung anu saliwang mah. Aing mah raripuh kieu ya sungut tatangga teh euy begawe jeung lalaki disangka mawa awewe cenah euy jadi selingkuhan. Aduh paur euy. Kita tadi teh aya si ieu Jang Herman ieu tanyakeun we bisi pajar salingkuh mah.